maneh Kipati mundi dateng sandika heran pupu dening ati kaula sembaheun abdi sapangeusieun negeri hamba sapangeusieun nagara nampi kana pangpagia salira kalayan nyuwun katampi sembah pangabaktos kunyuk panjenengan pujas tuti sampean aku terima dening tangan lorok kiwa lantengan simpen puluning hati pun tehing mastakati timbalan atuh kali dieta ngeran naon tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alita mugia Gusti Prabu tiasa ngahapunten kana kalepatan patidal pada akang rai timbalan halayan aya pikeresaeuna tansah diajeng-ajeng permilaknipun panjenengan keresahan nimali dateng patih dongkap ka dieu wonten keresah kang punapa jelaran kang pun diajeng-ajeng siang kudaluk wengi kajabiti kasauran salera Gusti Nalendra Senopati kaharep maneh kapayun kiadi kapayun Gusti Seno Nun Sri Paduka pupoton kembang kadaton sembaheun abdi sapangeusieun negeri hamba sapangeusieun nagara nampi kana pangbagia kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Nalendra nuhun rai atuh kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata titi duduga sareng priyogana bilih aya cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan nu teu sapuk sareng mamanahan mugi Nalendra tiasa ngahapunten tur taluntur kolbu jembar manah ditedah ku simkuring ngera pada maneh laras Gusti aya pikeresaeun naon ieu teh disaur ku ratu diondang ku raja dina mangsa ayeuna rengse hujan mangga bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge nagara ngeran nuhun kana rupaha kasatiaan awak maneh tuan timbalan saperkara kula ngahaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan anjeun duaan geus nyosan kana pangangkir kula dina mangsa ayeuna hai nah disaur ku ratu diondang ku raja diangkir linggih ku narapati bade siang bade wengina teh mangga teh pintu 24 jam terbuka mangga moal baha atuh teu aya abdi di dieu pilarian we abdi di Waterboom di kolam renang Tirta Cihaur angsana nya teu aya jidinya ditambak ikan emas we muhun deui jabati eta kaula ngahajang ngangkir linggih sampean duaan jalaran ku kasono anu luar biasa hah kaya petotna kulan sanajan bari jeung pagilinggih si kungal poe di karaton tapi ari patanya mah langka jalaran akang salaku raja atuh sampean di lapangan urang teh istuning sibuk sewang-sewang ngeunaan pagawean di nagara raja sinakna kasono akang moal luntur ku kaibunan moal laas ku kahujanan moal belel ku marganing kapoe hah sami Gusti sarua sami teu benten kulan sami bae upami dibandingkeun jeung gunung anu ting jelegerna di alam dunya asa gede keneh kasono kaula kasalira nuhun Kipati naos bari jeung abdi ge sami kasalira teh teu weleh deungdeuleueun sana naos parantos wangsul karorompok tapi da
dina hate jeung dina panon teh teu weleh dina kabayang-bayang teh salira Aya we dina kongkolak teh kulan. nya tangtosna meureun dasarna kulantaran unggal poe patepang kahiji kadua na teh kulantaran syariat ieu awak teh digedekeun ku salira da kulantaran simkuring gawe ka salira malah asa bunga-bunga ngang amarwata suta bungahna ka giri-giri kulantaran nguping di pikasono kudunungan Asa ngagebrak. anu jadi ngagebeg teh lamun teh geus manyun dunungan ka simkuring Terus bang kenu. aitos halis tepung teh simkuring bujeng hingga papenak patanya ge alim sieun ka sebret nya ngan bang kenu teh tapi gening sanaos bari jeung kitu simkuring macan kacarekan can itu ye oge Tacan kan. lamun teu carekeun mah kitu beda deui lamun carekeun mah kiadi nu mawi eta oge kitu Nya. nya eta tah ya nya eta kaula ngahaturkeun layang pangajian kasampean duaan yen akang salaku raja di nagara ngarumasakeun ieu nagara teh nepi ka hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngaliah di tengah imah kuncir leuit loba duit ngeunah nyanang ngeunah nyanding hasil gawe kapehanana utawi diri anjeun lan senopati dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara istuning teu ngijing sila bengkok sinembah ka diri kula pati da parantos janten kawajiban kangge diri kaula kitu oge simkuring bener yakin akan sasat ieu layang pangajian ditibankeun ka dari anjeun sing jadi titincakan maraneh duaan sakan leuwih ngaronjat rupa hal widang kagiatan di negara diestokeun ngeran diestokeun Gusti sanajan lamun budak kana kaberhasilan dina ngeuyeuk daya ngolah nagara ge acan tapi ku ngeureuyeuh mikreun sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan leres alon-alon asal kelakon si karacak ningang batu laun-laun jadi legok nu penting mah ngeureuyeuh nu penting mah terus berkarya usaha nu mawi dilarasan dieu kumaha yen yakin tapi pun terseres papadahan doka ayam ditangojai kamari nya dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara teh istuning luar biasa enteng banggana Leres kulan. dina entengna panginten urang teh boga kakawasaan tapi dina banggana teh dina perak-perakan jeung seuh-seuhanana anu memang teu sakedik setiap urang ngayakeun kawijakan teu sakedik urang ngayakeun program anu tangtu teu weleh aya nu ngahileudan teu weleh aya nu ceuceub teu weleh aya nu teu narima boh di pihak masyarakat boh di pihak anggota negara da aya ku kitu teh mah satiap ka jelema nu mikarasep teu anggang ti nu Pro kontra. satiap ka jelema nu mikangewa teu anggang ti nu mikarasep eta geus jadi konsekuensi di alam dunia Jantos katangtosan. ngan parendene kitu mah teu terus we berkarya tah kitu Dikeureuyeun. numawi dina lebah dieu panginten urang tiasa filter memilih jeung memilah di mana anu saena di mana anu awona anu sasat datangna saran boh di masyarakat boh di urang-urang anu memang dina mangsa ngayakeun kritikan teh anu sifatna ngawangun mah kedah dicerna kudu diemutan hartosna dievaluasi Eta. Disarungsu. ditampung sareng sajabina ya bener margi da simkuring masok nguriling ka tepi miring anya celang ka padesaan pataan maka Kang Pati simkuring mah di pakampungan ngira benar nu karanapan nu karasa ku simkuring boh ai ti pakampungan mah sarumpingna ti bapa tani di bapak-bapak panyawa anu sasatna teh halodo teh berkepanjangan teu sakedik anu ngeluh kulantaran ku teu ayana cai
Hesena cai itu kulan. teu sakedik anu ngeluh kulantaran kagaringan ti gerat sawah pare-pare dugi ka teu kacebor da kulantaran aya sabagian daerah anu irigasina can rengse Eta kulan. utami dina padamelanana khususna nyaeta dina imahna sewang-sewang masih keneh rahayat teh aya anu werit nya erat sangsara naku lantaran teu aya na cai komo lamun ninggang di hiji pakampungan anu eta satiap imah teh teu boga WC di imahna anu diheulakeun ku urang teh kudu ngajieun sumber mata air ngadamal lotari margi hawatos kana kasehatanana dina koran anu teu katampung teu asupkeun kana taneuh teh sok caricing di leluhur teh jadi biang panyakit Jadi kuman kulan. seueur kuman jeung sajabana jalaran sanitasina can leres nu mawi teh sakedik rahayat anu di pakampungan anu teu aya caina teh nepi ka upami nyeri beuteung mah kuat ka dolbon oh sakit dolbon segala mun taeun di kebon da kulantaran teu aya WC jeung cai ombe oge tayamum ku taneuh Ku kararas. nya karara sareng sajabina tak panginten dina lebah dinya ieu mah aspirasi ti urang antara pahala anu bakal ngucur terus teh nyaeta wakaf sajajar eta oge wakaf oge ilmu nu bermanfaat budak anu soleh tak sajabat di eta teh nyaeta kunyieun sumber mata air teh sarua jeung amal anu baras langgeng anu bakal samurang-urang mulang kalam kalanggengan Beras ngalir we. ibadah gede jagaeun ke urang mulang kalam kalanggengan sabab ai urang mah geuning Gusti ya dina mangsa mulang kalam kalanggengan teh beda jeung sato saperti saparibasana anjing buduk jarian paeh samet bilatungan tapi manusia sajabat di bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang Eta kulan. Ya panagi. anu bakal bisa nyalametkeun urang teh lintang ti amal-amal anu tinggalkeun eta oge anu mere mangpaat keur balarea tah di antawisna teh eta da urang mah fungsina ge sebagai fasilitas jeung eksekutor anu temana ieu teh kada dironjatkeun deui dina sektor pertanian dina sektor kahirupan di pakampungan alus pikiran maneh leres Gusti Yang kusaya. punten simpuring jadi giring jebung teu malaku bener teu naon memang eta leres Gusti ngan memang pangwangunan di negara muarek cukup ka 1 tahun 2 tahun Ya marek roes kulan. kalayan rek ngayakeun kawijakan teh kudu ngaliwatan sidang paripurna sidang gede antara ais pangampih jeung sajabana leres sabab lamun urang geus bener dina laku lampah kadang-kadang sok aya nu nyacadan wae salah sahiji anu ngabalukarkeun ngaremet ka salarea tangtuna wae aya sesekelanana taku kituna gera caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara patih lan senopati diestokeun geran diestokeun Gusti mangga ngan sajabat eta Sobi. ngahajak kaula ngakilingi kampean duaan teh rek ngabahas ngeunaan pribadi kumaha Gusti Sobi. ngeunaan diri kaula sorangan pati oh jadi menyangkut paut ngeunaan negara lain oh ada apa ini Ada apa gerangan kan? ada apa gerangan mangga geura saurkeun ingat karena saur empuh kecap pujangga gunung lah hayang kawin ka bangsa manusia bener bangsa manusana nyaeta urang negara Amarta
anu jadi di PK hayang ku diri kaula nyata pamajikan si Arjuna Pandawa anu panengah anu di PK hayang ku kaula hayang langsung kawin ku dua awewe nyaeta pamajikan Arjuna Subadra lan Sri Kandi eta anu jadi cita-cita rai mulai dua langsung hayang dua dina malam pertama aing hayang dirampok geher hayang Trisha meureun waduh ngan hanjakalna ieu Arjuna salakina geus kana kahayang kaula sabab ieu awewe geus dipicangcang ku Arjuna waduh ke Gusti ieu mah bilih neungar cadas ka payuna naon bilih kawiwirangan tapi punten mamanawian ieu mah kumaha upami ngudag ngeunaan kapalai salira bener yen ieu teh mipalai garwana Arjuna goreng patut kasebutna upami hiji raja mikapalai pamajikan batur da lamun teh ngudag ngeunaan palai garwaan saha istri ti menik wanojati mana nu rek nampi ka salira weduk aya di ratu gagah aya di raja beunghar eukeur kawasa nuju saha nampi tapi ayeuna salira bilih keuna kana hukum najan barjeng salira pangkawasana tetep aya hukum mah berjalan jeung kahiji kaduana ieu citra salira bakal awon salaku raja agung mikapalai hiji istri anu boga salaki siap diantep rek ngeceprek tuluy goblok mah patahan ngemutan bisi pirat aing bogoh teh ka pamajikanana lain bogoh ka salakina ngarti sia kumis jadi kitu sia aduh aing jadi kumaha geus ieu pikir ku sia moal karasa ku deui anjeun kumaha rasa bungahna dina hate cacak nyimpleng cacak mikir lamun teh kaula ngaibajidasikeun diri kaula keur rendengan jeung manehna cacak komo lamun bari prak-prakanana komo mun oleh panganten leresnya atuh kumaha lamun gentos ku si Pahaju nya kabogoh sidul kabogoh si nya jadi cindak wae kadinya aing cindak kadinya moal gila koma moal gimir nanging itep anu tadi kesalaya teh Pandawa teh Pandawa upami telepat ieu Pandawa teh jelema 5 lalaki wungkul saturunan anu disebut Pandawa bener ieu teh garwa panengah Pandawa bener Arjuna keukeuh wae kadinya rek keukeuh wae kadinya Gusti naon nih sia rek mapatahan deui lain mapatahan bisi neungar cadas buktikannya wirangna keur salarea ki jaga naon nih sia wartoskeun ku akang naon Pandawa teh kena lara ora kena pati hese di alara karena komo di alapatina sabeungkeutan teh ayeuna urang rek menta pikir ibarat urang we akang aya di imah datang jelema andar-andar teu wawu jo minta imah ka akang rek kumaha dibikeun moal nya moal kumaha mimitina pasti gelut heula ribut heula
sedangkan ieu kahayang anu sifatna pribadi ke mamawana teh ka nagara margi naon nu hayangna teh raja ieu rakyat anu bakal bawa goreng teh bakal ramat kamale teh mamantu teh maes teu meulem teh nagara bakal kacoreng nagara bakal cilaka sedangkan Pandawa sabeukeutan kahiji kaduana di negara Amarta teh loba lurah tamtama negara rekep kayak gegep aya Anterja aya Jakatawang aya Gatot Kaca aya Abimanyu Canti Hansip sasajingga marukana Allahumnyanya marukana bejakeun ku akang bisi ke katambah kahiji kitu kaduana simpatisan loba akang apa bala Citrayuda ka Pandawa prona teh ngaranna we hungkul Citrayuda padahal nya nama ka Pandawa barayadorna marukana mararengkol eta teh budak bala weuleuh Haji Minto api aja teh marukana bala Ciudana teh nya marukana sok ngomong wakang wae da kuring hayna kudu cicing wae ngot ngomong-ngomong punten Gusti manawi ieu mah naon tapi punten ieu sarebu ulah jadi bendu salaksa jadi murka ulah jadi rengating pengkali selira kumaha ha sanes bade mapatan no ka ayam nitang ngojay kameri manging ieu teh ngudag kana sawatara kapalai salira da upami salira mikapalai hiji pamajikan batur ya moal mungkin dihilian ku naon-naon we oge kahiji kaduana daya jalan deui mun dipenta teu narima yakin kaituna lintang ti perang dina lebah perang da urang teh nagara leutik ayeuna kudu ngalawan negara Amarta kulantaran Pandawa urang masalahna hiji di antara Pandawa anu 5 tah opat pasti bakal pipilueun anu teu mahna lir ibarat orai nyamperkeun paneungeul datangna negara urang negara bumi loka datang ka ditu teh sarua jeung sasaroh kojor ku kituna panuhun sing langkung jembar dina lebah dinya margi sakalopa oge lain kaulah sirku Pandawa nanging ieu mah kange kasayan salira langkung jembar deui ngemutna sakan salira teu nemu keunaan kabagjaan bakal awon kaituna bakal langkung reksak sing langkung nyaah ka rahayat margi rahayat nu bakal katempuhan ramat kamale mamantu teu maes sebelum rahayat nu bakal jadi korban leung keneh ti salat tukang channel rugi ukur pribadina rugi keler jeung gelas anu peupeus tapi lamun ti salat kalakulah pamimpin matak ramat kamale mamantu teu maes sebelum rahayat menjadi korban bari jeung ieu teh ngeunaan pribadi salat teh pangkasa ku raja dinten teu oge sumpingna raja datang ka ditu bari jeung rek nyokot pamajikan batur yakin ramat kamayana ka nagarana ongko aing kurusieun ku Pandawa harkat derajat aing salaku raja gagah rek dikamanakeun goblok kemanakeun wibawa ha atuh kakang pati teh nanaonan ngomong kitu setan siapa apa cek sia teuing dapat boha sajajar jeung sia senopati ai abdi mah ngiringan ku makapala salira ngadukung pisan hebat dong keren pisan nepi ka kitu eta orai berkepala 7 masieun mah setan teh sia goblok sia Gusti ampun sia kumaha Kang kudu apal kana karakter dunungan karena adat atuh urat ngangkal dina tarang perwatek jelema bedang nyaho dunungan teh ieu sakumaha lobana pasal di negara urang tetep pasal nu berlaku mah kahiji pasal kasauran raja tara salah pasal kadua di mana raja salah kudu balik kana pasal kahiji nganung hati pasal raja hatina teh caitaan raja teh mutlak
absolut eta siapa yang bepatahan kain pikir ngomongkeun aya eta mah abdi mah nguji ka salira atuna make jeung didenge nyawa abdi mah pika geuleun oh biceun calaca sia kain sok marapkeun sia eta mah aing kudu sieun ku Panawa aing kudu gila ku Panawa ha bujang ge ngapanawa kagok dewa-dewa sing hareupeun kain ha aing mah nanya ka sia ka manangna menta rojonganana ha lain kadua ngeltikan hate kain iraha aing taluk ku jelema satatar media desa aing pilih tanding sudah lawan ngeunaan harga diri aing kudu lecek kurang Panawa ha aing rumasa bener aing rek salah mau pemajikan batur tapi ya kaya hati lamun sia teh sanggup ku aing dideuk-deuk beung ku aing ha tamu boga pati kieu mah sia yang naik ada pendunungan geus kieu ing we dipake tameng deui sia mah nya nah atuh sia kaula mah sanes mapatahan mamanawian aing teu hayang ngadaya mamanawian ha cek A cek B kumaha aing beureum hideungna dileg-leg ku aing resikona ngarti sia jadi kedah kumaha kaula aing yakin mau dibikeun ku si Arjuna eueuh di jalan bintang dipaok we oh diculik saja wanitanya bener kumaha ieu kieu tah geus ngiringan ieu mah moal ngilodi hoream mah ngomong kaitu ka dia jadi salah jadi pas jadi musuh hoream mah jadi kesalahan Anas kadenge sia tadi aing. Sanggup teh sia. Pati imbalan sanggup teh. Nya mangga upami kapal terus kitu mah bener imbalan. Sanggup sia, sanggup kaula. Sarapati ulan. Sajajar teh jeung Sarapati. Saha teh jeung Sarapati teh sada jeung aing. Jelas sareng salira. Bener. Si awal oge abdi teh tos jeung salira. Atuna siji wabil jeung sing teh abdi keur bararusuh. Barusuh jeung keur batuk. Batuk naon tuh batuk abdi teh. Tuh batuk abdi. Aya we alasan teh. Aya wae batuk. Sae atuh mah. Aya kedah kitu jalanna mah. Jadi kaula teh pikeun lumampahna ayeuna. Ulah disuketokeun ayeuna kaula hayang buru-buru oleng panganten jeung manehna. Ha? Sanggup sabaraha poe pikeun nyokot eta Dewi Subadra lan Srikandi. Nyuhunkeun waktu sae saminggu lila teuing sia. Plek teuing atuh. Jadi babaheung sesongeteun keur aing. Otak elek keseke bulan. Waduh. Sia teh mikir kitu teh. Dek ketubluhan. Opat poe ti ayeuna kaula menta supaya geus datang ka hareupeun kaula Dewi Subadra lan Srikandi. Cara katangtuan dipalik pek. Dipaksa pek kumaha maneh? Rek dibius pek. Ha? Aing percaya sia hampir sajajar jeung aing mangga bisa masalah kailmuan kadugalan jeung kesaktianana. Hampir saya. Kuraku kanang kitu patut make jeung sieun, ha? Manusia menyatakan mulia di manusia. Memang ngomongna kali itu ngan teuing naon muliana. Ngan anu sasat jin anu sakti bangsa urang. Sasakti-saktina manusia malui mulia. Cenah mah manusiana, tapi jin aya kasaktianana. Nyampak. Leuwih urang teh. Tongkeung lebah dinya. Lingrang bulan. Sae mah. Atuh nyungkeun we pikeun kaula nyanak pasukan bawa sakumplit aing minta supaya hasil sae saula bade nyiapkeun sejumlah tam-tam angkot buta si kepedang tamsir gadabini candra sapana libu pakarang rek dicanak sadayana taki-taki di perjalanan
di daerah Madukara Pandawa teh saya. Jadi lan aing ini awas ya nyuntik di kaing mau didenge pemeragan sia teh Balik dianggap deh. nyesatkeun sia ye menuju ka abdi teuing apa ya burung bunga nakar ka bunga ka bagja moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa lamun seuk teh hasil kauntun tipung ka Mang Beas laksana kapidurian ka Dewi Subadra lan Srikandi. Aduh ti ayeuna kedang ngagodogan jambe ngora. Nah sabab, waduh Gusti, kuduaan mah eungam. Namane pernah, pernah mah dengan nya meureun eta oge. Da bigedu bojo mah hiji we cekap. Hiji tapi tipikalna setia. Bener hiji, mun hiji di Jabong, hiji di Mekarwangi, hiji di Gembor, Haniwung we. Anu sieuna mah di Cimacan ini nyimpen teh. Eta mah asih saliwat. Gitu dilaras Gusti. Asih semalam saya Mua kurang punya kuleho abi balur. Eta sia meuni. Keukeuh we ngomongkeun kitu patut sia teh. Awas nya, sia bisi betul leho. Kasih ieu datang da. Kunaon eho? Mit ulang oge oga ilung. Naon eho? Nah, nu madak teh oge. Nah. Emangnya beki oleh atut ae. Si goblok deh. beki rusak we. Nyakeun bae sudah meureun ku kahujanan ku kapanasan wing teh. Heeh, tuh Aya ulang kalek kontrol. Hah? Kalek lobat au mah akid. Oh kontrol. Nah, penyebut kontrol sia mah paur Nya eta. Kalek lobat au mah akid ulang teh. Kumahanya open ulang teh. Gejala atuk teh gejala stroke. Ulang teh mah akid ubang itu tuh nya. Pokoknya ulang teh mah akid eleng. Nah cina dahar pecana kana seeng. Si ereng sia teh. Wiganola. Bina-bina teuing sia teh. Umaakid eta ulangu datang ka dinya ala lantri ape hanana loba nu antri. Inu loba nu ieu teh bagean ulangun wah eta mah euy kudu diangkat tadi anak. Jadi sangkana naon ulang pangijeng uster. Pangijeng suster. Suster nah ada tempatna suster mah di rumah sakit. Lamun maneh pangijeng tukang ngalauk rumah sakit aneh. Nya tahu lagi ngomong ke tukang ngalauk kun ge. Ulang pangijeng uster di rumah akid. Heuh naon anehna? Teu aneh. Heuh da pangijeng ngomongkeun kitu patut atuh teh. Ulang teh sa usterna teh euy jiga ina. Aduh. Jiga Cina. Nah, Indo. Oh Cina. Nah, wah. Awakna teh leungeunna teh uluan. Leungeunna teh buluan. Nah, monyet beureun teu oba ieu mah. Ulu umut. Oh, bulu umut. Lu karek jadi. Nya. Ulu umut wah. Jangkung enjang. Nah, ngomongkeun bapak aing ngomongkeun enjang. Jangkung lenjang lain ngomong bapak sia enjang sia teh. Hihi kehidupan bapak aing mah enjang sandiking. Wah, jangkung lenjang dulu euy. Muni alus ya euy. Ulah make ajuna teh sing salwa odas bajeng elecet. Berecet. Lecet. Ayana teh
pancingna teh terbuka dua. Waduh, ucuna euy edeh. Si Aji geus gede gitu patut sama. Kenaonan. Asli ulah teh. Wah, beki umangat belobat teh datang ka dinya. Ustaz eta ucuna teh edeh. Lokna teh onok. Rokna ponokna ulah. Ping-pingna teh onok. Ulah nepi ka Ajay. Ke Acai. Ulah teh api-api ngagoler dina acul teh datang manehna teh gublak ulah api-api tempo sia tangtutna ping geus anjing ngomong ke pantat goblok si teh asli ulah basi teh Cangcut na gamar lore. matak lamun maneh teh kaluma akid babalengan jeung ulangnya ada aing mah sehat atuh euling heula atuh sia teh udah kering ka aing ulang pagi jeung Ustaz eta wah mantap asli ulang mah tajik sia tah sia kering tah ani euling ani euling maneh gering teu pilek ieu mah produksi lain gering produksi sia tah lain gering geuning mending aneh euling yuk kumaha gering ada yang masyager ampang we atuh naon di aleup aya lel kereta api terus maneh aalean ngadapang terus datang alepa api maneh datang langsung ngagajel kana kereta api